Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Yeuh Nabi, naha geuning maneh ngaharamkeun perkara anu ku Allah dihalalkeun pikeun maneh kulantaran maneh ngaharepkeun karidoan pamajikan-pamajikan maneh jeung Allah maha jembar pahampura maha mika asih. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Saestuna Allah geus ngawajibkeun ka maraneh kudu nebus sumpah maraneh lantaran Allah teh dunungan maraneh jeung anjeunna nu maha uninga nu maha wijaksana. Wa idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. Jeung sing inget nalika Nabi ngaharewaskeun omongan perkara anu baka jadi khalifah ka salah saurang bojona Hafsah nya basa manehna ngabejakeun eta harewos teh ka Aisyah sarta Allah nerangkeun perkara eta ka manehna Nabi manehna netelahkeun nu sabagian jeung ngarasiahkeun nu sabagianna deui ka Hafsah. Nya barang manehna ngabejakeun eta perkara ka Hafsah pok Hafsah nanya saha nu ngaharewaskeun perkara eta ka salira jawabna nu ngaharewaskeunana ka kaula teh nu maha uninga nu maha tinggali. In tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Upama maraneh duaan Hafsah jeung Aisyah tarobat ka Allah nya ku kituna hate maraneh jadi bersih jeung upama maraneh duaan sailon ngalawan manehna Nabi nya saestuna Allah anjeunna nu nulunganana katut Jibril jeung mukminin nu saroleh jeung jabati eta malaikat nu nulunganana. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Upama manehna nalak maraneh bisa jadi pangeran maparin ganti ka manehna ku bojo-bojo anu leuwih hadebatan maraneh muslimat mukminat nu taroat nu aribadah nu parwasa boh randa boh parawan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Yeuh jalma-jalma anu ariman, geura raksa diri maraneh jeung kulawarga maraneh tina siksa neraka anu suluhna ku manusa jeung batu, anu dijaga ku malaikat nu baradag nu garagah anu hanteuang kelang ka Allah dina hal naon anu diparentahkeun ku anjeunna ka maranehna, sarta maranehna ngalaksanakeun saniskara anu diparentahkeun ka maranehna. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Yeuh jalma-jalma anu kalupur, maraneh ulah nyieun alasan dina poe eta teh saestuna tayalian maraneh dibales nurutkeun saniskara anu ku maraneh geus dilampahkeun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Yeuh jalma-jalma anu ariman, geura tarobat ka Allahu tobat nu ikhlas. Mugi pangeran maraneh mupus kajahatan-kajahatan maraneh ti maraneh sarta anjeunna ngasupkeun maraneh ka sawarga-sawarga anu dihandapna curcor walungan dina poean Allah henteu ngahinakeun ka nabi jeung ka jalma-jalma anu ariman bareng jeung maranehna, cahaya maranehna sumira ti hareup jeung ti beulah katuhueuna sarta pokna. Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, mugi Gusti nyampurnakeun cahaya kanggo abdi sadaya, sareng mugi Gusti ngahapunten abdi sadaya. Sayaktosna Gusti nu Maha Kawasa kana sagala perkara. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yeuh nabi, geura perangan kapirin-kapirin jeung nu munafik sarta masing keras tegas ka maranehna jeung pangbalikan maranehna teh jahanam sarta kacida gorengna eta tempat pangbalikan teh. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah geus ngayakeun misia pikeun jalma-jalma nu kalupur, nyaeta bojona Nuh jeung bojona Lut, duanana oge bojo dua abdi di antara abdi-abdi kami anu saroleh. Tuluy maranehna duanana hianat ka salakina, nya maranehna saeutik oge henteu bisa nyalametkeun bojona duanana dina siksaan Allah sarta diparentahkeun ka duanana bus maraneh geura arabus ka neraka bareng jeung jalma-jalma anu arabus. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Jeung Allah geus ngayakeun misi pikeun jalma-jalma anu ariman. Nyaeta bojona Fir'aun basa manehna ngadoa, Nun Gusti Pangeran abdi, mugi mangdamalkeun rorompok keur abdi di sawarga, sareng mugi Gusti nyalametkeun abdi ti Fir'aun sareng tina amal perbuatanana, sareng mugi Gusti nyalametkeun abdi tinu darolim. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Jeung Maryam anak Imron anu geus ngaraksa kahormatanana, tuluy kami niupkeun ruh dadamelan kami ka manehna, sarta manehna geus ngabenerkeun kana kalimat-kalimat Pangerana jeung kana kitab-kitabna, jeung manehna teh di antara jalma-jalma anu taroat.